itu nah. Wah, apes. Kacanya apes nih. Apes naon sih? Etan. Kempes ban. Ayah ketan di mana? Lain cukup ya. Apes. Amprok wae jeung nu kitu geuning. Kunaon nya? Kitu nu kitu mah. Berobat Nu kitu san. Ulut. Ulut si itu. Jangan ala. Burut barang. burut. Karena teuing ieu teh burut. Kunaon si burut na? Mana cetok? Tanya cuma tanya burut teh kunaon? Itu burut eta Gede. Cabak. cabak kunaon? Landak. Wah. Burut si itu. Ulut cetok. Burut. Cik itu mah kapan sih? Coba kan ditanya aja cik itu nanya. Yah, tata di teh. Kacanya apa? Kudu emang bener-bener. Wah, bawa banget perjuangan anak rek mana sih Mas itu teh emang kunaon apa? Gitu ya. Kumaha? Abang. Tuh. Ada lut. Lut. Apa? Nah, ngerti teu si itu. Burut. Lain si itu burut lain. Ada Iya si burut. Iya burut. Ada si Lut. Ada cetok. Beli urut si itu. Ada lut. Nah, itu itu. Assalamualaikum. Cik itu. Waalaikumsalam. Aduh, coba jelema kieu buah-buah aya naon ye urang? Boga salah naon ieu? Aduh, Pak. Itu. Astagfirullah. Harusnya itu harus diurut ini burut gitu kembali. Eta mah hese neng. Burut kitu mah kuduna dokter anu kitu teh neng. Kunaon dibawa ka ceu itu. Dokter kandungan itu mah. Eta mah adu nu bagian kos kitu mah. Tadina kuduna diangsurkeun. Iya, ayo Mas ngomong baik. Jangan cetok. Diuk. Ayo jangan deh jang. Kurang dijampe ku ceu itu jang. Ieu teh burut apa bisulnya. Makanya enggak. Udah cetok. Setan. Icing acan mana orang ada kubaran yo. Kubar untuk orang yang nyari meski kubaran burut ya. Neng, kayak bulan purnama, neng ditepak gitu. Tepak. Dari laki bulan purnama. Pasti nage ke nengsol jadi kayak ngalut di kantor. Gitu pintar mana acan. Haleluya. Cinta itu ke ngaluar
ke mantra-mantra anu jetu. Wah. Kempes ya kempes. Lamun teh kempes ku aing teh ditojos make paku anu seukeut meunang belum dinu herang-herang eta. Neng ieu caina neng engke di imah diubarankeun digelang-gelang ku neng wayahna jadi pamajikan kudu satia. Alright, tato. Put ungkut dinu burut sarang walet dinu tampian parurungkut jiganu hitut baru potan batu. Iji neng, iji deh mantra. Udah bawa wayana tadi ecece itu amun geus di imah digelang-gelang kasalaki neng kudu satia gelang-gelang anu burut kosnion baso teh digelang-gelang lalauna. Insya Allah hayah tabah melandung sabelah. Wah ya eta mah cerita pohon ngomongna insya Allah sampai sabelah. Berhubung cek itu kerja untuk sebenarnya mah iya rese nampau jelema anu ieu babagig hiji babagig sawah hiji babagig hutan. Keputing wae tempe sabelah. Pohon itu nyari untung ke. Loh, oh sing cager. Ayo, ayo kayak cager. Ayo.